Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wastapun Deli Aprilia. Di dieu abdi bareng resesi buku anu judulna Budak Teuneung. Identitas buku Pangarang Samsudi, pamedal kiblat buku utama, tahun medal, citakan genep Januari 2020, kanal buku 50 genep kaca. Sinopsis carita, sempalan kaopat nyaeta Telenges. Dina hiji poe di kebon awi, aya dua budak lalaki nyaeta si Utu jeung si Begu keur alurin bari maroa ka tepear kan tetelan manuk. Sabab di kebon awi manukna, si Utu jeung si Begu pindah ka sawah. Tapi cek si Begu teh lamun ka sawah mah kudu bekelan. Tidinya si Utun mau kakaneun nyaeta gorengan oncom jeung uras si warung indungna. Tuluy maranehna ini ka sawah. Di sawah maranehna ngantepel manuk jalak. Tapi batuna teh kalahkeun kana taneuh, atuh manuk jalak teh hali berkabeh. Manuk jalak teh eundep dina muning julagan lurah. Si Utun aya kahayang, hayang ngamenkeun muning sedadangsa. Si Begu heranan kanu kahayang si Utun. Si Utun nita ka si Begu, kudu ngolo budak angon bari dibere uras. Sabot si Begu jeung budak angon ngahakaran uras. Si Utun ngalagaang dua, bari diasupkeun kanu cirina muning. Tekung silila, si Utun ngajak si Begu ngaladaun patut bari ngiceupan. Si Begu mah geus ngartieun naon anu maksudku si Utun teh. Tuluy maranehna lulumpatan nerekel kanu takal patut. Muning nu tadi culina diasupan gaang dua, geus mimiti gigideg jeung abrug-abrugan. Barang budak angon ningali muning lulumpatan, kumanehna diberi rek ditewak. Tapi muning teh kalah malikan ngadupak budak angon nepikeun kana karak bengkang. Budak angon teh sobatna si Warji nyaeta si Adun. Poe harita si Warji init ka sawah, kasampak si Adun kena karak bengkal dina petakan. Aduh, dewek didupak muning euy, ceuk si Adun. Sabot si Warji dongko, peletak taunga di ketepel, nu ketepel teh si Utu jeung si Begu. Si Warji jeung si Adun tuluy ngaleos ka bumi julagan lurah. Si Begu jeung si Utun tuluy turun tina takal patut. Si Utun minta ka si Begu kudu ngarahasiakeun ieu, tapi si Begu kalah minta buruhan ka si Utun. Buruhanna teh nyaeta si Utun kudu mere duit unggal poe ka si Begu. Tapi si Utun mah teu sanggupeun kanu kahayang si Begu, da si Utun teu bogaan duit. Si Utun minta tulung deui ka si Begu kudu ngagelutan si Warji. Da si Utun geus gemis pisan ka si Warji. Ani geus ngomong kitu mah eta dua budak teh tuluy baralik. Kahengkeunana nyaeta cerita ieu nyaritakeun dua budak Telenges jeung bangor ka batur. Tah urang teh ulah micontoh perkara nu kitu. Keonjoyana nyaeta dilengkapan ku gambar-gambar nu tiasa ngagambarkeun kana ieu carita. Kacindekanana nyaeta urang ulah boga sifat Telenges ka batur. Lamun ulah boga sifat Telenges ka batur, urang moal pikaresep ku batur. Harapanana nyaeta mudah-mudahan mah kapayuna buku bacaan bahasa Sunda seueur medalkeun carita sapertos kieu. Sakitu anu tiasa dipikahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, couple milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the road. Ding dong, got me on my phone, nice tea, and I get my big bong. Hey! Harapanana nyaeta mudah-mudahan mah kapayuna buku bacaan bahasa Sunda sapertos eta ganing. Muka aya moal tet kadinya. Ayolah. Seueur medalkeun carita sapertos kieu anu gampil dipikahartos.